Tah. Nah, kemana deh mana? Hakan lah. Yakin gitu yakin? Ya terus teh setengah hari coy. Tah. Sekak. Siapa boloho atuh? Boloho bolo ares tadi gawe nana tuh. Pan mikir heula siapa pada wae gepluk main teh. Lah, dua nana eta mah. Kanyaraho ka barisa. Ngeus teh make teuing di pikiran, da geus pugup maot atuh eta mah. Kecuali aya hiji jalan. Kumaha? Kemana? Tah, ka dieu. Ngeus lah buru meuli kopi lah. Sesuai perjanjian teh, nu eleh meuli kopi. Nyer, aing teh boga duit ting. Mana itu? Siapa tuh buka duit yang main teh geus kurang mainna. Bae tuh gawat teh. Ya gawat. Ih. Beresan, Cel. Cel. Kebiasaan pisan da rarese ditagih hutang teh cara peminjamna ka aing teh ngemis-ngemis giliran ditagihna mah aing ngemis-ngemis ka manehan Ngombe. Aing main ge hanteu, aing meuli kopina. Nah, aing cairan oge kieu wae. Kopi wae lah. Alah, ding. Ieu haneut ngeunah haneut atuh hak atas ya. Beteng jadi beteng. Mana burukeun itu? Cel teh. Nah, adalah. Ning eta kopi haus pakumaha tengah poe kieu bocor sugan. Ngeunah teh. Tengah poe kieu mah kopi hideung mah. Gurih meureun. Bi Jang. biasalah nyanak rokok hiji Mau dibereng anjuk mah. Bi sabatang lah tuh Bi Ulah sok maksa. Bi Dadak fokus kieu ini teh nyeri beteng. Ah, buru-buru. Asli sih teh. Lila tuh. Ding tulikeun heula ding mau balik euy. Mana tuh di cenah? Jadi beteng. Oh, nang atuh aing sieu mah. Terus ya. Buat mana? Warung sejen we ka ditu. era warung sejen loba hutang Gusti si Icel yang mana gara-gara Ma. Ih. Kesarawah deh. Ya Allah. Kudu kumaha ieu. Minta tolong ke saya. Si Gical gitu, aduh. Wae nani? Angkat bisa penting, artinya Belum. Mana wae? kadieu lah, Cel, teh kadieu.
Kak Ima, penting ya penting. Buru teh. Orang anak dia nakon kedenya. Kalau kadang si kiwai ya, kalau pun saya penting ya. Tidak. Mana nakon dia? Ya Allah, ya pejit apa usus. Ampun Gusti. Emang eta kunaon banget bermuram berjakit tuh. Aing kecewa. Aing geus dibere deui ngahutang. Tapi raudut sabatang geus dibere. Jeung deui si Icel. Bayar hutang we nihara rese. Terus 2 bulan teh dibayar-bayar ka aing. Pira 2000. Ya ampun. Tadi we ku aing diteang ka imahna eueuh. Ai pantes si Cil mah jeung urang dieu. Aing mah teuing kemana bejana ka si Kiwai cenah. Udah geus biasa. Ada jeung nu boga hutang mah kitu. Ucing-ucingan we hayu. Ampun. Balikan deui meureun atuh da ieu mah ieu atuh kekeokeun. Ieu sok-sok buat tadi urut si Cel meuli keun tadi. Didinya Kunaon mana wae? kunaon nyeri beuteung si teh aing teh. Aduh. Sadar naon atuh? Teuing aduh. Saya candahar meureun. Geus eta Lah, susah naon di orang dia? si teh aing ek minta pambelikeun obat. Kata dia duitna dikeun. Geus boe. Kemana dia duit? Dua ribu itu anak utang semua. Aing tuh make utang seteget, aduh. Cuma gawat dia. 2000 promah tuh jadi drinks teh. Atuh eta mah teh obat kental pejit. Ieu mah nyeri beuteung si teh. Udah lah. Bulukeun. Wan dia. Nges lah, nges. Udah cek aja tadi ieu mah peeleheun, butut terus balikan deui. Nges sesuai perjanjian ye, nu eleh ngamoy kuda. Sok balikan deui. Oh, aya ngagugu kalau ngomong ke angsak. Nges teh, mun awe eleh mun kene ngamoy kuda daripada udud mah. Kau kaya ngaheu aya ngang. Sok atuh bisa mah. Anjing. Angsak dong. Angsak. Ya kagak. Angsak aku. Oh, kira aku. Lo Ngomong naon? Wih. Semoga. Enggak juga. Yung kunaon man teh atuh. Pakai main. Sok. Maneh, Cel. Mun boga hutang, langsung dingkeng-ke. Anjir, cing pantusan boga duit orang teh. Wah, alasan doang maneh mah. Kedua hayu kudu dipaksa nanan teh. Pan tadi duit udah si Kiwai. Tara-tara si Kiwai mere duit ke mana? Ya naon? Emang si Kiwai kunaon gitu? Pan tadi duitnya jeung meuli obat. Pupuringkang butuh nang kieu sujud syukur teh. Oh berarti manjur euy. Terusnya kusa dikumaha? Pan kurang beresin dia. Biadab sia ka babaturan.
Dulu sih itu nuka perangkelan ki sujud syukur watris teh. Berarti yuk lu duit si kiwai. Atuh heueuh. Ayo gawat gawat ya bang. Bangke kicel sia mau obat ka mana? Nyeri beuteung nu ngesek cagel. Kulela teuing sia teh. Salah deui masalah deui. Terus apa? Aing keripuk kieu teh kalah ka diala duitna we meureun. Susulan ku aing boga balan teh kampret pisan. Sana kumaha tuh? Geus ayeuna mah ka ditu anjing ruang obatan, watir. Pan obatan pan duitna gitu mana tuh? Pan kumaha dibalikin rokok? Ayeuna mah kumaha we di ditu mah sugan ku tolot atuh. Ieu nih pake nih. Namanya. Tolot di mujara belah ayo. Daun tolot apa? Apa? Itu si kowe naga aya tuh. Anjing. Woi, kicel, karayan sia. Karayan sia kemana? Lewat ai mane. Sampai ngomong. Udah ayo bisa panggil lah. Kehadiran Tuhan memang nyata ya. Waktu anu sakitu singkat. Sana mah panggil jeung manehna. Hirup karasa begitu hampa. Langkah kaki pun terasa beratna. Tapi dengan seketika semangat di dada langsung membara. Isuk tadi aing bermuram durja. Tapi cikene hidup terasa bagja. Laksana langit kedatangan pelangi. Sampai hujan, roda gelap berhenti. Geus maneh hayu we kitu. Iye. Mau tadi saha we? Teuing. Tapi si eta arah tujuan hirup aing. Yakin maneh? Yakin. Nyempe mana mah. Nih sekiwai. Asup seribu. Bye.